Hai pemirsa, kumaha we bareng atuh. Sekali deh. Hai pemirsa. Jadi kurang hitung ya. Jadi 2 3. Hai pemirsa. Halus. Urang nerangkeun ye aya alat anu bareto keur budak. Mun maneh bahagia pasti nyaho lah. Iya. Tara. Anu kieu. Nyaho teh maneh ye? Henteu. Oh no. Ieu teh hayang nyaho mah bedul peuting teu jadi buah. Sakti ieu. Oh. Wae atuh fungsina ieu ajaib ieu. Jadi mun misalkeun anak-anak bareto anu nyaho ieu bahagia seperti saya. Fungsina yang nyaho. Sok hayang nyaho. Nyaho teu? Hayang bener. Iya nu kaji ya, temukeun nya. Ieu awas. Masih berbahaya, ya ampun, jebret, gol, jebret, tandukan. Tah, eta nu fungsi nu kahiji. Oh, eta fungsina fungsi nu lain teh. Aya atuh, nya nu kaduana ye, tinggal heula. Nah, Datang mudah pergi. Dadadam dadadah. Dadadam dadadah. Dadadam dadadah. Laku Mata gini, akulah lelaki, idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband. Memang banyak yang tah eta. Teh kur sakitu unggul fungsina. Sia macan nyaho nya ieu fungsina nu leuwih ajaib ye. Naon tah? Nyaho. Sok. Kadi. Malik dia. Sok. Ya. Coba naon hayang nyaho. Tah itu jadi panakol bedog.